Bismillahirrahmanirrahim. Parun ya masih kene dina masalah nguruskeun najis. Parun ieu hiji cabang masalah. Gusalatul mutanajisi. Ari cai urut gitu ya. Urut ngumbah mutanajis walau mapuan anu sanajan najis anu dihampura kadamin kolilin seperti getih saeutik inin pasolat lamun pisah nya eta si cai teh geus pisah tina mutanajis maksudna waqad jalatil ainu jeung geus leungit ain najis wasifato jeung sifatna walam yatagoyar jeung teu berubah walam yajid waznuha jeung teu bertambah timbanganana ba'da tibari maya yahuduhu nah sabada ena diperkirakeun dicokot ala sabu baju minal mayitina cai wal mau di jawabanna ya teh wal mau jeung cai minal waswaitina urut ngumbah kokotor wa qatahura bari jeung suci nan amalu tempatna teh tahirun eta hukumna suci. Jadi cai urut ngumbah anu mutanajis gitu. Cai urut ngumbah anu mutanajis bari mutanajis nate geus teu aya rupa, geus teu aya rasa. Geus teu aya rupa, teu aya rasa. Eta cai urut ngumbah eta hukumna suci. Yang cai urut nyeseh pakaian anu kotor. Kotor mah lain hatina najis, kotor mah urut taneuh, urut daki kan gitu. Eta oge hukumna tahirun, hukumna suci. Namun nyeseh gitu kan. Namun nyeseh pakaian jalan budak kaompolan ya kadang-kadang kalau dia kina temisan kan lamun ayeuna geus teu aya rupa diangguan geus teu pesing ditempo rupana eueuh intinya sigana lamun dilatake geus warasana kulo diseseh urang teh nya eta cai urut ngumbah eta gitu. Cai urut ngumbah eta teh hukumna suci lamun ayeuna si najisna geus teu ayeuna. Dari mesin cucian mah itu lain cuci langsung bilasanya langsung ngeringkan deh cuci langsung keringkan kumaha mun aya kana najisan lamun aya kana najisan mah guyur we heula nya guyur heulang caina kalikeun beurang aya bersih mancan model daki-dakina kan moal make bersih dibanding guyur dua mah eta karak nya lamun sakira-kira najis palin itu karak di seseh diguer atau dikucak gitu sehingga lebih enggak bersih kotor seperti daki menarapol di pakaian. Jadi eta mah keur ngalengitkeun tadi eta air najis heula. Lamun moal kitu sabalikna
Sabalikna teh dina bilasan terakhir bayana kudu make cai anu suci tur nyucikeun bari palid caina gitu bari muncul supaya najisna palid. Ari efektifna mah gitu sih. Nah, pakaian najisan ya guyur heula we. Ya guyur cenah palid najisna karena kasupkeun kana mesin cuci diguyur ge. Atau diasupkeun mesin cuci diguyur heula bari dibuka pembuanganna ngarah palid cai urut ngaguyur najisna. Jadi lamun dia mah aya najisan ya calana teh urut ongkol berat ya kenapa karena mesin cuci dicaya dirensoan terus dibuat itu hukumna najis kabeh ya sawa aya kana aya najisna eta mah aya kana aya geus bersih cek urang mah ya geus 15 menit kemudian dibuang tetap hukumna masih kana najis. Jadi lamun rek dikeringkan ya bilas deh gitu. Dibilas deh disucikan. Eta pentingnya sih lamun segala lamun make rumah da pakaian lagi pakai sholat kan. Lamun begitu nya pisakeun cuma pakaian sholat ya timbang kotor durang teu kana najis gitu kan. Ieu mah pakaian budak aya najisan pisakeun atuh. Caranya sana. Jadi nu kaduana waqat tahura mahalo. Nu kaduana cai urut numbah kotor. Cai urut numbah kotor. Berarti mah timbang kotor durang di perahna loba dakian atau ieu mah urut di sawah letak malulu. Aya tanah makan najis ya barang suci bang kotor doang eta caina urut numbah eta hukumna suci. Pala seona jangan atas ngadabur sadayana wajharu jangan cukup non wajharu jangan zahir non al-iktifa'u ngalap cukup fihi madina maya hudul jama'un bizani husangkaan. Jadi kayak masalah suci mah ya cukup uzon ya husangkaan suci dina najis suci dina hadas. Orang wudu mbah banget cek orang bahasa kabehnya geus gitu tuh wudu nanya kenapa tuh coba orang periksakan banget orang bahasa kabeh teh gitu atau mengkata kaca gitu lamun cek orang geus nya geus dina suci dina najis ataupun dina hadas. Paron ari teh dicabang ida wako adi mana-mana tumiba teh murah cek orang Pito amin jamidin dina kadaharan anu teas kasaminin seperti di dia mentega atau adonan tibosoeun ya adonan tibosoeun kan jamid ya. Teas maksud teas teh nya lamun dicokot teh teu buru-buru nyambung gitu. Karena jeung cai kan. Ai cai mah cair. Nya model minyak lamun disiup teh kan nyambung deui. Eta mah ngaranna cair. Ari jamid mah sanajan bieu tapi lamun disiup teh teu buru-buru nyambung deui gitu. Ngaranna jamid. Ya aya berit murah karena adonan baso berit balong kong siram ya kan baso berit masalah pamata tuh tulai paeh gitu kan paeh tak berit mentega madura membawa kan enak adonan baso atau adonan adonan sikung jaga nyin kue ali kan ya atau jaga nyin porocot nyata kan adonan tapi kental gitu adonan tapi kental
nyai bagi berit mah contoh najis sebenarnya merek tai cacat juga teh toke gitu. Paul ulkiat cokot najisna teh nya. Cokot najisna wa mahalaha jeung adonan sekitar eta najis gitu. Jima beritna bangke beritna segede peureuk. Cokot teh bangke beritna jeung cokot adonan anu ada kan eta bangke beurit. Sasesana mah suci gitu nya. Mimma masa pakot anu ada kana najis sukul di cokotna teh wal baki tohirun. Sasesana teh mah suci. Jadi teh kudu dipijeun kabeh. Beda jeung nu cair nya. Nu cair mah seperti minyak sayur. Sok aya kan minyak sayur ieu urut gorengan saplobaken kan di kenceng teh. Dari dulu ban penting teh aya cak-cak aya toke ngising kadinya. Eta teh bisa disucikan. Nah, sababna sabeta mah cair. Cair eta mah. Teu jamin gitu, teuteas. Eta rumah lawan ieu baji. Ci kopi kan suci nya. Heeh. Besok aya laleur deui nyampe eta. Aya laleur mah hewan anu hirupna getihan. Berarti suci gitu. Hewan anu keur hirupna getihan mah lamun mengurak kacai bangkena suci. Dan lalu doang cacak dicongok gitu kan. Hewan keur hirupna getihan lamun murah kana cai bangkena suci dengan najiskeun gitu. Lamun laleur paeh aya dina kopi piceun aya laleurna. Teu berarti piceun kopina. Tapi lamun kabawa salat mah tetap najis, bangke ya. Karena najis teh aya nu dihampura dina salat, ya, aya nu dihampura dina cai, aya anu teu dihampura dina salat, teu dihampura dina cai. Dari hewan anu getihan waktu hirupna dihampura dina cai, teu dihampura dina salat. Nah, so aya kan di nanggaran teh di kopi teh sireum mah nu boga. Kami gulung ku sireum para karena naon bae kopi na mentong sireumna mah. Cenah tak bulat ngatar pake sireum. Wa jamidu ari anu disebut adonan anu teu teh waladi eta adonan gitu. Ida guripa di mana-mana disiup minhu tina eta adonan layataradu ala kurbin gitu. Liput teh cukura nama henteu nyambung deui dina waktu anu tereh. Beda jeung cai pancen mun disup nyambung deui. Tau ukuran jami. Eta tata cara nyucieun najis dina adonan anu teu asik adonan anu kitu anu jami. Parun yeji cabang ija tanah jasa ayeuna mah geus langka sumur mah sumur timba bala mah sumur timba kadang-kadang hayam sok murah kan ka sumur berit mah bala mah asana ka berit santung nya di lembur teh sok murah ka sumur teh ya biasana hayam. Ida tanah jasa di mana-mana kanajisan naon maul bi'ri cai sumur alqalilu anu saeutik bimulaqatin najsin itu katepungan teh kaantelan najis lam yathur binaji eta teu bisa jadi suci ku sabab dialaan caina. Aya hayam ya murah ka sumur timba ngising pada hayam di sumur kedapan kegerbekan hayang anjat
bisa jadi nepikeun ka paeh kan ya. Di sumur teh eta hayang teh ieu hayang suci. Lamun cai sumurna leutik teu mahe 2 kula itu maka ulah disiukan. Siukan cenah caina moal bisa sabab sumur tiba mah terus kabulia kan cai nyusuna. Di luar beak dihandap datang eta nu datang pan najis moran. Da adat yang najis anu aya di dinya. Jadi teu kitu carana teh. Bayan bagi bal sabalikna carana teh yang bagi mesti alayun jaha ulah ditimba ulah disiukan caina tiak sural ma'ubinabin antap gemeh supaya caina teh loba ku sabab bertambah dina cai nyusuna lila dina cai nyusuna gelah leutik teh kira ame 2 kulana au sabbi ma'intihi atawa ditambahan di luhur supaya jadi cai gede jadi 2 bulan. Karena cai gede mah soalnya aya najisan, aya teu berubah mah teu najis. Ieu teh lamun nu cai nyusu kan lilaya nya alat sumur halodo mah. Nya oke teh empang tambahan gitu ka sumur kurageun ka handap. Ari caina mah loba. Di urang kan ngagale 5 meter ke 6 meter kayaknya alat irigasi mah 2 meter geus bija cai kan. Amat ka daerah hilir kadang-kadang sama cangkengnya geus bija cai kan. Karena ka daerah sisi laut mah angotnya kadang-kadang ngagali kuburan ge teu ngagali kuburan. Cai kan. Cai bija gitu. Jadi si mayat teh dikeueum ya. Dikeueum jadi teu panas di jero kubur teh. Nih, rentan. Kayaknya si selaut kok masih ka mana kuburkeunana. Nya awal tempat kuburkeun. Masalah eta agama ngatur dina kuburan umum kan teu meunang kuburan teh dipendasinya. Dina pemakaman umum teu meunang yen kuburan teh dipendasi ka handap. Edu urama ngarti dah bisa teh dipendasi ge. Eta yang model daerah anu pasir gitu kan. Daerah pasir di gurun pasir atau sisi laut anu pasir. Moal bisa lamun teu dipendasi. Teu meunang soteh mendasi kuburan lamun teu butuh, lamun teu aya keperluan. Aya butuh mah ya, seperti daerah pasir gitu. Sok we meunang dipendasi kuburan gitu. Ya teh daerah balik teh mah menyesuaikeun. Abang-abang teu meunang dipendasi ari hese kumaha sih ngagali kuburanna. Dari daerah pasir maupun muruh kuy wae. Terus dinanyain liang lahan oke kan ya mau kagigir mah hese dan naon nyen lahan ge ka handap apa nyen eta turapan terus nyen kocoran gitu. Kamu di daerah pasir kan hese lamun kagigir gitu kan pasti muruh kuy kagebro wae mun kagigir hese nya ka handap dan naon ya eta namanya yang lahatna teh kokosnya solokan ya paduna lempang gitu. Yang penting nama si mayat dikubur teh aya yang halang tanah ka mayat gitu bisa dipasang ke papan atau awi itu langsung mayat diurutkan ke tanah terus nguburkeun bagi hayam. Nah itu jadi ayat mah menyesuaikan antara kekeh gitu. Awil kasiru atawa ye cai sumur nama loba nganggo sababi hayangna paeh akhirna cai sumur nu loba teh bau we
gitu nya. Bau we mah. Awil kasiru atawa cai sumberna maloba bita goyuri bihi tapi berubah kueta najis lam yathur eta mah henteu bisa suci ila angin bijawalihi napikeun ka leungitna ya, tapi ka leungitna nah tagoyur tadi mah cai saeutik mah hayang suci teh kudu ditambah ulah disiukan ari cai loba hayang leungit teh nya nah, hayang leungit teh bisa disiuk bisa ditambah gitu cai loba mah lam yatur untuk bisa suci illa bijawalihi angin ku leungit na anu ngarobakeun kana cai pasti ngarobakeun bauna supaya bauna kan kuat sehingga cai teh jadi bau bangke ditambah tambahan mangga atau gitu mun aya tambah loba mah leungit bauna atau arek disiukan nepi ka leungit bauna teu mangga arek diantepkeun akeke sabaleungit sorangan kali lama mangga nu penting nama bijawalihi ya lamun caina loba mah cai loba teh 20 atau lebih ya, hayang suci teh leungitkeun heula anu mata ngarobah ka si caina ari diantepkeun ya pan ada sumur tiba mah terus kan dihandap ka burial nya nambah tak dikit teh ya kayak gitu leungit sorangan di sumur wae sanajan di dalam nya bangke bau ge pake sampai 2 poe sebab buruk doang dikalilaan mah leungit bau antepkeun ari bau mah nyesok napal di cai teh kan bau mah bau bangke pernah bala dari rambutan terus kalau udah kia ya sum haloda jam 4 teh geus sarudang ayo sum haloda mah mari teh rada hese sok keluar arek mandi teh ka masjid ka masih dekat Al-Hikmah tah masih kan ada perbangin baran aya bak panjang ngalir gitu kira-kira 2 meter kali 1 meter lah mandi teh di dinya aneh eta barang keluar ti pondok karek ka tempat mandi teh mounang buah loba-loba teh kuat ngampor di buruan jeung sadesana kurungan kuat menang sakaleng teh sakaleng paper nu jagung teh paper nu jagung buah kuat pinu eta menang buah gede ongkol man eta barang mandi barang nyiuk teh pun inget pikiran teh ngabayangkeun nyiukan getih di jero kubur da kamar mandi teh poe kelampuan pan teu nyiuk teh ngabayangkeun nyiukan getih di kuburan itu da manjangan ya eta barang keluar di kamar mandi teh awake bau hambruk si cai teh bau hambruk anu adek kabeh ka awak nyata sabana teh bau hambruk gitu ngabayangkeun tadi teh ngabayangkeun eta kabayangkeun nyiukan getih di kuburan keur nyiuk cai teh keluar teh cek motor sih cenah bawa motor urang mun bau dan tadi teh pikir gitu baik teh mandi we di sumur kono sigana maya teh mah cai jurig gitu cai aya apotek jurig sepenang milik cenah eta memangna kuat buah kulo-kulo teh tadi buruan rasa kabeh buruan di buruan batur ngapa mulungannya dan cuma mulung itu jadi hari bau mah sok napal itu dijahit ya pain bakiata panin najis semuran hancur ya ya si bangke berit anu nguraka sumur teh meureun hancur ya bangkena teh
tuluy bawana teh meureun bawana buluna teh meureun itu campur cai tah eta kumaha tah lamun kasiuk pain bakiat maka lamun ngeri teh nyesa pihi dina cai nu loba naon najasatun najis kasari parotin seperti bulu bangke berit ya. Walam yata goyar tapi walam yata goyar ya bari henteu berubah caina mah nanti bangkuluna doang imah fatahurun maka eta suci wa ta'adzaro isimaluhu jeung dihampura tajarot ya didinya maksudna jeung dihampura makena eta cai ilayah luminhud daun karena hese ngaraksana lamun asal nimba aya buluan hiji dua gitu ya. Palyunjah kuluhu palyunjah maka ditimba kuluhu sakabehna paenik taropa maka lamun niuk qabla naji dinasa memeh nimba yaitu dinasa memeh nimba walam yatayakon jeung teu yakin bima iktaropahu dina caya nu disiukna saron kana bulu lam yaduro eta teu madoro. Jadi lamun ayeuna aya bulu-bulu bangke berit dina cai sumur nu loba itu eta teu naon-naon karena hese ngaraksana. Wa in janahu sanajan ayeuna boga sangka buah-buah ieu teh kacampuran bulu gitu. Amalan ngamalkeun bi takdimil asli kana ngahalakeun asal hukum ala zahiri mandarikeun anu zahir. Walayat huru jeung teu diri suci naon mutanajisun anu kanajisan bin hawi kalbin ku upamana anjing illa bis abego salatin kecuali ku 7 kali kumbahan. Jadi cara ngalengkeun najis anjing jeung babi. Ya anjing mah harek anjing lama nya, penting nama anjing. Anjing teh kana model. Bada jawlil aini sabada aina ngalengkeun aya najis. Walau bimaratin sanajan kalawan pirang-pirang balenan pamujiluha ada nu ngalengkeun kana aya najis anjing maratun wahidatun eta dihitungna sakali. Jadi kalengitkeun najis anjing jeung najis babi jeung najis mugalazo eta ku 7 kali ngumbah. Ya 7 kali ngumbah teh ngitungna nyaeta ba'da jawlil ain sabada ngaleungitkeun heula aina. Jadi lamun can leungit aina mah can dihitung menang sabalen gitu maksudnya. Ya tai anjing di dampak suku dan nincak tai anjing dikumbah ku sagayung teu bersih aya keneh ta eta teh can dihitung sabalen gitu maksudna. 2 gayung aya keneh can dihitung sabalen. 3 gayung karak ayeuna ayeuna teh rupana leungit ta eta karak dihitung sabalen. Jadi ngitung 7 balen teh ba'da jawlil ain sabada leungit ayeuna lamun can leungit mah can menang hitungan. Pamujiluha maratun wahidatun ari kumbahan nu ngaleungitkeun kana ayeuna si najis maka dianggap eta sabalik sanajan ngumbahna babaraha kali. Idahuna bi turabi tayamumin salah sahijina ayeuna eta anu 7 teh nyaeta ku berupa tanah anu sah dipake tayamum maksudna tanah anu suci gitu. Tanah anu suci. Mamjuhin bil mai tanahna anu dicampuran ku cai. Jadi letak gitu modelnya. Gambaranana bi ayak duro. Dayak duro sehingga ayeuna cai teh kiruh daya tanahan.
hatayan haro asaruhu ya, sehingga katingali ayana nah eta teh tapakna teh fihi dina eta maun. Jadi anu dimaksud letak jakal ngumbah najis anjing teh nyaeta sakurang-kurangna lamun dikacaikeun teh si tanah teh katingali gitu. Tanah teh aya. Anu tadina cai herang teh kacampuran tanah jadi kiruh gitu maksudna. Aya asarna teh. Ataupun lamun ieu mah cairna sebak tanahna dibaksa comot. Mun mau metak eta kan masa comot teuas deh. Nah, kitu mah jadi teu aya asarna. Jadi anu maksud tanah letak anu bisa dipakai nyucikeun najis anjing babi teh nyaeta tanah lamun dikacaikeun cairna jadi kiruh gitu. Maka apalagi lamun jadi letak gitu teh lebih halus gitu. Minimal jadi kiruh gitu. Eta wa yasila biwasatidhi la jami' ajajal mahali al-mutanajisi. Jadi ku ayana tanah campur cair, jadi si tanah teh bisa meresap gitu teh urang nama. Bisa menyeluruh ya karena urut najis, karena tempat najis. Sebab ya si tanahna campur cair. Tanahna campur cair. Tanah garing mah yang lulungka saya kan mau bisa bersihkan. Waya pipirokiri tarik usap namun ayeuna ngalangitkeun najis dina cair nu cicing ya aya empang kiruh pisan ya empang kiruh campur letak suku orang aya najisan maka sabada dileungitkeun air najis mugalazona gitu nya maka cenah cukup celupkeun kana eta cair nu kiruh terus dirobahkeun genep kali deui meureun nya pandari kajina mah geus ngaleungitkeun ayeuna dirobahkeun doang amun dina cair nu cicing celupkeun robahkeun ka kiri ka kanan gitu atau ka hareup patukan genep kali deui. Mana teh? Wayak pipirokiri teratus sab'an 7 kali. Qala syekhuna yadharu anadzihaba marotun wal audu ukhra. Menurut syekhuna cenanya dina ngitungan 7 balen teh maksudnya ya ngarobahkeun ka hareup sakali ngarobahkeun ka tukang dihitung kadua kalina gitu maksudnya. Jadi apa sa'i lah gitu cara ngitungna teh setiap robah eta dihitung sabalen wa fil jari murur sab'i jarayatin ieu lamun aya ngumbahna dina cai anu ngocor seperti dina keran gitu maka eta cenah sab'i jarayatin diguyur 7 kali guyuran lamun diguyur atau dikeran wala tatriba piadin turabiyatin jeung teu kudu ditanehan deui dina taneuh nu geus aya letakan mah gitu. Tapi kan dina empang anu kiruh barang kiruh teh kuletak eta teu kudu diletakan deui geus aya letakan aya caina herama nya kudu ditaneuhan ieu teh naon ya sanajan aya rinsok penghilang noda yang saja bana ari candi taneuhan mah hukumna tetep can suci eta najis mugalajot jadi kudu make tanah wae tanahna mah rek hawa tah marek teh heula neug arek paneurina gitu tanahna mah pokona mah idahuna biturabin salah saja anu 7 kali teh berupa tanah maksudnya di lima meureun letak da munggah
Ta'un walau masa kalban.